Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang dangu deui sareng kingce. Alhamdulillah kengko dinten ayeuna tiasa nepangan deui. Sateacana dipedar ieu cariyos sim kuring nganuhunkeun kana tos like, komen sareng subscribe-na nya hatur nuhun. Mugia sadayana dipaparinan kesehatan sareng dilancarkeun dina milari rezekina, amin. Urang masih nyarioskeun cariyos indung budak bagian ka-10 nya. Karangan Mang Nyalira nya muhun. Sanaos basajan oge mugia janten hiburan. Kumaha lajengna cariyos mangga urang kawitan. Kang dieleueut heula tuh caina kuring teu ngajawab ngan gelas dihareupeun dicokot caina terus diinum saregot atanapi kinten-kinten jigana mah aya lantaran nu sanes ieu teh kunaon abdinya Kaneng Romlah jigana saatos abdi gaduh panyawat kanker rahim sareng diponis ku dokter cenah moal tiasa deui ngagaduhan katurunan Pak nya tisaprak harita we abdi teh janten resep kamurang kalih teh komo Kaneng Romlah mah nu karaos ku abdi teh sadidintenna di sakola nya anjeunna salain mi guru oge karaos jiga mi indung ka abdi teh manehna eureun heura deui nyarita diselang nginum cai. Kang mun aya nu langkung penting ti eta salesna teh 4 taun kalangkung abi teh tos tunangan sareng tos tunangan geuning buratna teh teu sadar kuring motong omongan kadorong ku hate asa ditonjok pisan nyerina alabatan di tajong muhun sareng raka kelas anu harita teh tos janten perwira polisi mung manehna eureun deui nyarita roman beungeutna jiga nu sedih mung naon kitu buratna mung sasasih teh Pak kana waktosna nikah anjeunna teh dipanggil tugas kedah ngiring ka kontigen Garuda anu teu tiasa ditolak deui angkat tugas sataun ka Afganistan eta teh mung kitu geuning sataun saterasna eta teh ari nu sanes mah salamet tiasa arwih deui ka imah sedengkeun tunangan abdi mah dinyatakeun ical ku negara kitu tah keur sababaraha kali buratna eureun deui nyaritana da nyeka heula cimata nu cikeneh ngecelak ku curugna nu bentik terasna kumaha buratna kuring teu sabar nya hayang ngadenge saterusna bari hate mimiti boga hareupan goreng sugan we atuh tunanganna teh teu kapanggih deui. Kieu Kang minggon kamari abdi teh kenging kabar ti sepuhna ngabaran yen tunangan abdi teh tos uwih saurna matak enggal we harita teh abdi sareng Kang Asep ngadeheus ka bumina nu di Palembang
mendakan anjeuna nu teu disangka-sangka tos Robih gening. Robih kumaha Bu? Naha entos teu cinta kitu ka ibu teh? Sanes kitu, tapi tinggal we ku Bapak, cek jawaban manehna bari nempokeun video dina HP kana beungeut kuring. Tuh Pak, nu calik teh dina kursi roda eta teh anjeunna katempo dina video nya lalaki ngora sabelah pipina cacad urut kabeulem jeung dua sukuna buntung diuk dina kursi roda. Nya kuring timbul rasa prihatin dibarengan rasa gembira, rasa nu sabenerna mah teu pantes dipiboga kasurung ku harepan jeung sugan-sugan wae atuh buratna teh ngabatalkeun ngarumah tanggana. Kieu Bapak saur anjeunna teh akibat kirang waspada nincak ranjau darat eta teh seueur pisan dipasang ku tentara eta teh di Taliban. Cek buratna neruskeun omongan nana basa kuring ngemparkeun panon dina HP kana beungeutna. Atuh kumaha acara nikahna ieu teh? Kuring ngomong kitu neruskeun dorongan hate nu memang goreng ngaharep manehna ngabatalkeun kawinna. Nikahna mah janten malah bade dimajukeun cenah waktosna 2 minggon deui. Nya abi teh teu tega ninggal pameget anu pikaasih ku abdi, kirang percaya diri teh nyangsara nyalira tos janten kewajiban abdi hoyong gerak-gerak we mulihkeun deui mentalna. Sasarengan silih asah silih asih tiasa ngarumah tangga sareng anjeunna teh gubrag diuk kuring asa ngagubrag digebruk kana jurang anu jero barang ngadenge jawaban awewe nu dipikaharep bakal maturan kuring jeung budak nepi ka kolot kitu geuning Pak Madaganana. Harepan nu saharita pegat ngabekem sungut kuring nepi teu bisa ngecap jeung cenghap salain sakecap ngucapkeun salamet wae ka manehna bari hate karasa sakitu beratna. Nya geus kitu mah kuring balik dibarengan pikiran kosong teuing iraha bisa panggih deui jeung awewe nu masih bisa terus ngamumule hate manjangkeun duriat bari teu kahalangan mun salaki nu bakal di sing hareupanana dina kaayaan cacat. Teu mirosea kajeun satapak ka kuring nu kaduhung sagede gunung naha teu ti kamarina rek ngedalkeun kasuka ka manehna. Mungkin carita oge bisa beda manehna oge teu bisa aresan atuh keur nolakna nya ti harita nepikeun ka tungtunan kuring
dimenangkeun tuntutan kuring dimenangkeun tea di peradilan perdata nepikeun ayeuna kuring bisa gawe deui dina jabatan sarua kuring mah can panggih deui jeung manehna nepi ka budak tina hiji mangsa nyarita. Alhamdulillah Bapak perjuangan ibu teh karaos hasilna ayeuna mah Pak Neng teh katampi kuliah sareng kenging Pak beasiswa salam cenah ka Bapak saurna tiburatna budak katempo atoh sura seuri dihareupeun kuring nu harita karek rengse salat asar di kamarna. Nya salamna mah ditampi wae ku Bapak nya iraha mimiti kuliahna Neng jawaban kuring kitu teh bari ngusapan sirah budak kuring reueus ka manehna kutara ngarungsing salila kamari-kamari ieu dibawa ka talang sara. Si Bapak mah malah naroskeun iraha bade kuliah atuh Pak teu katarik kitu nyarioskeun ibu atawa Bapak mah hoyong nyaroskeun mamahnya Mamah Marni mangkukna pan aya ka dieu Mamah Marni teh Pak. Henteu wae Neng Bapak maduh bingung eta mah geus takdir wae tinu Maha Kawasa kuring teu bisa lila ngomong jeung budak teh sok harese tapi cek rarasaan teu apaleun mun buratna ayeuna geus ngarumah tangga jeung batur jeung parhat kabogohna ti kerjaman SMA na. Duh Neng tong nyarios kitu atuh matak ngarajetkeun hate Bapak nu geus soek garentes hate marengan nyerina hate nu asa dikorek deui ku budak sorangan. Ai Bapak ari eta mamah ka dieu teh kumaha apal teu Bapak? Nya bade naon kitu mamah teh? Sono saurna Pak, sono pisan. Sono cek kuring pondok bari terus asup ka kamar gegelehan wae bari nungguan magrib. Nya didinya kuring asa kasuat-suat deui kamari geus ambon sorangan kuburatna teh nu beuki dieu karasa beuki ngiwat kecapna beuketna awakna nepikeun ka pamadagannana minuhan eusi dina panon jigana nepi ka iraha oge moal bisa kagantian ku nu lian. Padahal mah mun kuring hayang boga sare batur sare padahal mah moal hese si meta oge aya setap kuring nu anyar lain sakedar mencerang manehna tapi leuwih ti kitu bangetna geulis deui awakna jiga gitar meni nyeples pisan. Nya manehna oge merhatikeun pisan kana kabutuhan kuring nu salila ieu teu kaeusian ti mimiti nyiapkeun cai kopi unggal isuk suplemen kabugaran mun keur beurang disampakeun dina pisin nepi ka waktuna meeting jeung main golep jeung sajabana deui
teu poho ngingetan. Cek dina hiji poe Bu Meta nyarios ka kuring. Bapak, dinten Jumaah Pageto teh aya acara launcing cenah Pak di Lampung. Bade direncanakeun ku Bu Meta nya bilih wae. Priyogi bantosan data melangkung seueur ke ku Meta nya disiapkeun sakumplit-kumplitna. Jiga saminggu ka tukang samemeh balik ti kantor manehna ngingetan deui cenah ka kuring 2 poe ka hareupna. Nanti saya kabari lebih lanjut ya, tapi datanya tetap saya siapkan saja ya. Cek kuring dijawab gitu, temere kapastian. Teu hayang oge noong basa manehna setengah nonggeng bari menerken sapatuna nu coplok. Kabeh eueuh nu sabanding atuh jeung bayangan buratna da awewe ayeuna mah tina panon kuring teh. Jadi katingali geulis lain saukur ku beungeut wungkul pangawakanana tapi condong kana akhlakna. Ongkoh deui dina waktuna rek indit ka Lampung. Pak Ojak pimpinan anyar nahan kuring supaya tong rek kamana-mana heula. Pak, nu ka Lampung teh keun we Pak Deni. Pak Sarpan mah siap-siap saja ya. Senin ke kantor pusat jeung Bapak ya. Promosi jabatan ganti Bapak nu promosi jadi kepala divisi. Gimana Pak? Telapat dangu ya teh Pak. Cek kuring reuwas jeung deg-degan. Basa ngadenge Pak Ojak ngomong gitu. Kuring asa teu percaya. Pak Sarpan, gawe hambek-hambekan wae. Maka bobodoh hasilna Pak. Selamat ya Pak ya. Jawaban pasti teh bari nyalaman leungeun kuring. Nu harita asa ngadegdeg lilinieun ongkoh. Terus geus kitu langsung nelepon Pak Deni nu sing horeng harita geus aya di Lampung. Punten Pak, abdi bade ngabaran ka Bapak tapi teu kengingeun ku Parojak atuh da. Saurna cek anjeunna teh nyarira wae anu bade ngadugikeun kabar gumbira ka Bapak. Jawaban Pak Deni basa dibejakeun mun manehna geus dipromosikeun ngaganti jabatan kuring. Nya kuring harita keneh ngadegen salat sunah mutlak di masjid pausahaan nu teu jauh ti kantor rohangan kuring sujud syukur ka Gusti nu Maha Suci Allah nu Maha Kawasa nu ngusik malikeun sakabeh makhluk ciptaanana saenggeus ka Pak Deni. Aya deui nu hayang cenah dikabaran ku kuring harita nya buratna. Hayang kuring sakedar lain ladang pitulung manehna. Kuring teh cantang tum bisa menang kanikmatan model ayeuna. Tapi tersadar kuring mawa mobil nyaho-nyaho geus aya di pentaseun imah manehna saenggeus tadi ditelepon. Teu meunang jawaban wae da hapena jiga di paehan. Tapi harita kuring ukur sanggup sabaraha kali ngalieukan panto imahna
teu sanggup turun da hate mimiti deui kaentepan loba pandimbangan hariwang bisi salakina salah tarima bisi timburu kaleulewihi hariwang kuburatna nu nganggap kuring eueuh moral masih ngalanglangan meakeun kapanasaran wae kuring teh nya ayeuna mah manehna geus milik batur. Buratna harewos kuring ngagero samemeh indit tidinya balik ka imah kuling gasahan wae di jero kamar. Heuh hanjakal tak bisa ngabagi kabagjaan jeung awewe anu beki ka dieu beki minuhan eusi hate. Doh hanjakal pisan ieu teh. Aduh podo kumaha ieu teh buratna doh. Kumaha ieu teh buratna cager ibu. Cek lamunan kuring kira-kira aya 3 bulan ti harita kuring rada kaberangan teu jiga biasana atawa paling gancam oge jam 11 karek nepi ka imah nya lain kahayang tapi lantaran ayeuna disaprak jadi pamimpin pahusahaan karasa tanggung jawabna mungkin tambah gede pangpang nama yang hareupan relasi kadang kudu disanghareupan leuwih hati-hati loba nu hayang nabrak aturan ku iming-iming duit anu teu leutik anu kudu disinglar ku basa nu tarapti ulah nepi ka relasi kasinggung ari teka paksa teuing. Geus kitu mah kuring balik wae lantaran awak karasa teu ngeunah jigana akibat sabaraha poe sering kahujanan wae mun ngonto proyek-proyek anyar teu ngurangan kajeun keur usum hujan. Segernya mohon. Tapi karek ge 10 menit kuring nangkarak di tempat sare Neng Romlah ngajorowok ditukangeun panto. Bapak mah menit tega gening nyeepkeun roti teh ih. Bapak mah jeung sareng salena pak. Neng can emam kitu neng. Cek kuring bari ngajawab seuri bari ngajawel 2 pipina anu tembem kituna teh. Tos atuh tos neng bendo neng order deui wae atuh seueur roti mah. Di mana atuh pak? Di mana? Eta teh kenging mamah sanes. Kenging bapak ngadamel nama lami tateh. Ih si bapak mah manya mamah lain. Sanes tekengingnya gitu lamun buatan mamah mah lain gitu neng lain bapak teh apaan tacan pernah nyarios gitu hampura bapaknya adik itu mah. Cek kuring ngomong gitu tahu gelap pak. Cek budak ngajawab nu teka harti naon maksudna gitu teh ngan katepo bibirna dimanyunkeun bari asup deui ka kamarna.
Nya kuring penasaran ngoloyong ka dapur nanyakeun ka Bi'erum. Sering atuh sahantena urut pamajikan ka dieu. Sering teh Pak, malih kantos bobo di dieu teh. Waktos Bapak ngawengi di luar kota, cek Bi'erum tapi kuring rek dikumahakeun deui. Komo mun inget kana omongan budak waktu kuring ditegor kunaon tanpa izin ti kuring mikeun duit 100 juta ka indungna. Omongan budak nuker kuring moal biasa poho matakna ku kuring teu bisa nanaon narima kanyataan indung jeung budak tetap bisa ngajaga silaturahmi sareng waktosna seep cenanya muhun waktosna. Insyaallah enjing atanapi pageto tiasa dilajengkeun deui dina seri ka-11-nya. Muhun angking ce ngaturkeun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.